drama si Neng. Banyak. Nah, si kamana remote di tetangan kalau kanaon deui runtah. Dasar si Erna Sumarni kabalegan. Pirage sendal pegat meni kudu dilewehan. Aing kabalegan pisan da. Di mananya remote? Neng ni bosen dah ninggalin si Gopi tadi. Neng yang laju drama Cina kamana Cina remote nya? Karena maneh neng? Dengan remote TV mah neng teh di teteangan tadi teh ku neng teh kapanggi. Iya remote di mama. Di bawah gening. Pantesan we ku neng di teteangan teh Ada kenaon atuh neng mana teh dengan remote? Apana neng teh dikelalajo drama Cina mah Ibu Priska CEO grup Laguna. Eta. Naon lalajo teh nu kitu patut teh meni ieu tuh si Gopi. Mama menilai lalajo si Gopi atuh da meni sakedeung deui oge geussan atuh minjem remote-na dan neng gah ngalajo. Apaan geus si Gopi teh lanjut deui ka si Demi Dewa eta si Utaran teh geuning. Geus neng mah da kulino ka si Jasmine mana atuh minta duit. Maneh ngan mintaan duit we kagawean teh. Yeuh. Tah kitu atuh mah nya geus nya neng dekateun si Jasmine heula. Bye moms. Jug. Nah gini geussan si Gopi. Har. Nah gini ieu mah jadi film si Krisna. We naon ari ayeuna nya? Jumaah kitu. Jumaah mah sok pere eta filmna balik pisan. Nih jajan naon nya poe ayeuna? Aduh, sahanya. Maaf ya. Haikal. Kamu nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa, Neng mah emang darsep gogoleran di tanah. Oh, gitu ya. Ya udah tuh aku tinggal duluan ya. Iya, sok nggak apa-apa. Tutup lah warungna, bisa aya siren emo ka imah. Haikal, bade kajian teh Mohon Bunda. Kayaknya tong penting teuing balikna, aparan ieu warung nungguan. Ya siap Bunda. Mun kitu mah Haikal mangkat heula nya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Meni solehnya budak eta. Meni soleh pisan eta calon imamku. Karena neng didinya kadang gogoleran di tanah. Bunda, teu naon ieu mah neng keur gogoleran Emang hobi. Oh gitu eta teh. Nya kadang neng didinya loba teh ucing. Bulan ti payunnya. Nya Bunda, pantesan we ieu meni asa boha semi botai ucing. Saya masih Jasmine Neng mau menceritakan Mas Krus Haikal Solehudin. Mama Neng. Kemana nya? Mana ya rumah si Bunda teh? Ini warungnya tutup. Yang ini atau yang ini ya rumahnya? Ari maneh saha? Nidangdanan kitu patut. Kok Ibu Haji lupa sih? Ini kan Ratna. Nah ari maneh Ratna jeung jadi kieu sagala. Buuk jiga bulu jagong. Kan ini teh namanya gaya. Kampungan banget sih Bu Haji. Gaya cenah kitu teh. Buuk jiga bulu jagong. Bulu mata kanel jiga hileud. Suku buluan. Please deh Ibu Haji, jangan ngurusin hidup Ratna deh. Itu senggol nyengsor aja, Ratna nggak komen kan? Di bejaan teh geuning kitu si Ratna mah. Untung we terjadi jeung anak Ibu Haji. Terjadi minantu Bu Haji. Apaan sih Bu Haji? Yang mana ya? Rumahnya Bunda. Kayaknya yang ini deh. Ini rumahnya lebih gede daripada yang ini. Punten, sepada. Sahanya eta teh puntenan tadi. Mangga ieu mah si Neng nu kamari sanes. Oh, ini ibu yang kemarin ya. Pembantunya Bunda kan? Bisa tolong dipanggilin nggak Bundanya? Aduh, sia kuat kan senyum gitu nyebutkan pembantu ka urang. Si Bunda mah. Kok marah sih? Gak boleh marah sama kamu. Nanti dipecat loh sama Bunda. Da mana atuh jeung nyar-nyar perkara sagala ari taeun teh jeung nyebutkeun urang pembantu si Bunda. Sok nurus tunjung ari taeun teh. Ya udah sih, selalu aja. Teu bisa, dik naon maneh ka dieu? Sok buru ngomong sih kadek deh. Ya udah, ini rumah Bunda apa bukan? Lain lah. Ieu mah imam mama Neng, eta ieu mah si Bunda mah. Dik naon nengan si Bunda? Ece, Bunda lain. Lain? Ya udah tuh, gak usah kepo. Kan ieu mah urusan Ratna sama Bunda, bukan Ratna sama pembantunya Bunda. Enggak ya?
Nah, ada si waduk Bang Ustaz jeung babradagan kitu. Untung karena laju si Krisna ya. Suling si Krisna ya. Muntah geus dikadeng ya kumaha maneh. Tong ditahan. Dasar burung. Punten. Mangga, Neng. Aya naon? Bunda, Ratna teh aya picarioseun, tapi Ratna mah yang di jero ngobrolkeunna bisi aya anu ngadeangu. Nya, sok atuh ka dieu kalebet. Nah, istirahatna eta sungguh kok teu dijaga kitu. Astagfirullahaladzim, tinggalikeun ya mungkin ada si Krisna nya. Disusul kadinya ku mama Neng. Meni ka mana sih si Jasmine teh eueuh? Oh, eta geuning Jasmine. Apa, Neng? Karena kamu di dieu ku Neng teh di teteangan efek teh di dieu geuning. Ya aku mah keur meuli ciwang. Nah, kamu neneangan aku, teangan mah remote. Naon lewat mah ku si mama geuning di babawa, tapi Neng punya kabar gembira nyaho. Naon? Kulit manggis kini ada ekstraknya. Lain eta. Tadi Neng bertemu si Haikal. Meni ku angger dae geus ngomongkeun si Haikal teh. Tadi mah make gamis hidung dek init kajian cek Neng teh. Meni saleh pisan calon imam dari anak-anakku. Jasmine, nah mana fokus gitu kan HP, kamu bawa kabogohnya. Enggak, ini mah operator. Operator cenah Neng ge apal dah kamu mah ngabohong. Kan kamu mah ngabohong, irungna sok lebeh kieu. Naon henteu dah geus aku mah dek balik dek nonton Bu Priska CEO grup laguna. Jasmine Neng milu nonton. Tapi kan si Jasmine boga TV. Nonton dina naonnya? Jasmine. Jadi Ratna teh pisan teh Bunda miluan Bang Emok. Tuh bisa nih, nama apaan kudu aya buku nikah suami istri eta teh nya. Tapi kan Ratna ge gaduh suami atuh Bun. Tapi kan teu boga buku nikahnya nya. Apaan kawinan digerebek lain. Naon sih Bunda? Nah jadi ka mana-mana kieu ngabahasna kan ieu mah atuh pembahasanna ge Bang Emok. Lamun Ratna teh bisa minjem mah nya geus atuh tong sok ngabahas ka mana-mana. Geus Ratna mah rek balik weh teu geunaheun ieu mah imana ge butut. Nah aja nggak maksa galanya. Padahal kan Bunda mah nyaritakeun ge apa nya adanya. Iya mah geus we lah tong dipikiran. Da dipikiran teuing jadi gering. Da geus waktu nama gajihan mah datang ke sorangan ka warung si Bunda heula ieu mah. Nah ieu teh kado nutup warung si Bunda teh. Ka imana we aya si Erna. Nah mana ngegeruan jika nu akrab gitu ka Bu Erna teh. Iya ya, Ranta kan gak akrab sama yang gak punya anak mah. Nah dari mana? Tunggu teh meni bebeladagan gitu Ratna. Bu Erna mah can dibere anak teh emang cara waktuna ari maneh cara waktuna boga budak ini geus boga budak. Manya, naon eta teh maksudna Bu Erna? Reunah ti heula eta teh Bunda. Budak teh rezeki Ratna meureun nya ieu mah Bu Erna can dibere budak teh rezekina denda bentuk lain ari maneh dititipan eta rezeki boga budak genep teu diurus kabeh. Tinggali batur mah kumaha eta usahana yang boga budak tapi maneh boga budak genep teu diurus kabeh ngadon disia-siakeun ditanggamin sisi jalan sok. Emang Bu Erna teh apal ninggali Bu Erna make panon Bu Erna sorangan. Kumaha urang we urang indungna urang nu leuwih apa anak urang mah. Nah meni gandeng aya syarat eta tadi teh. Indit sia maneh tong harus dia dek naon ka dia oge orang dia lain. Moal Ratna mah moal ka dia deui. Belum mata Ratna urang hiji. Kunaon mah Neng? Eta teh si Ratna jeung di Banjur Sagala. Kesal mah Neng teh Bu Erna disebutkeun pembantu eta ku si Ratna. Mangkading kerame-ramena eta mah Neng nonton si Krisna. Iya bae. Montong sia tong dipindahkeun. Bayun. Sok sia. Bunda, ini sieun nya. Nyeng. Ini ya bener ya. 1, 2, 3. halo guys, behind the scene drama scene bulu matang murah hiji. Nice si Ratna. Rabu. Ntar langsung ketawa. Jadi lagi? Kayak lagi? Nice si Ratna ari tahun teh.